Ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik Sidana Allah ya Allah wafir ya Rabb. Baheula di Mekah di Madinah di Mekah aya hiji tukang ngangon keur ngangon embe barang ngangon embe hiji embe deuk diterka maung dicekel kudu ngangon maksudna beusi ku mau ngomong cek maung teh hei ngangon ulah mempertahankan embe sia aing lapar aing diciptakeun ku Gusti Allah titah barang dahar teh sakumaha aing meureun ieu rezeki aing awas ya eta pangangon kaget cek pangangon teh lain masalah embena kok bisa ngomong sih maung aing bade mau ngomong kadenge ku cili aing lain biasana bahasa maung mah bahasa maung aja mah ngomong bisa ke hati ku aing daun cak maung can sakumaha ieu mah sia heran kan ka aing bisa ngomong aya deui nu leuwih heran tibatan aing naon tah tuh di kota Mekah aya hiji manusia ngaran Muhammad nyana bisa ngomongkeun memehnyana memeh lahirnyana bulah ditu 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun nyana mah bisa nyahuan aing mah kakarak ngomong jeung sia geh ieu teh hayang ka embe sia tapi Muhammad mah kanu bakal kahareup datang ka kiamat nya namanya nyahueun datang ka surga neraka ge nya namanya nyahueun anjeunna mah memehna datang ka Nabi Isa nabi nabi kajeng Nabi Adam penciptaan langit ge nya namanya nyahueun sok sia mun hayang leuwih heran deui datang sia ka ditu masyaallah geus bangun teh sabodo mejang sia teh aing mah deuk ka Muhammad. Langsung datang ke kota Mekah. Ieu meureun Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seri we kangge. Naon? Kula manggi kaheran. Naon heranna? Mau ngomong kumaha? Kula keur ngangon. Aju. Eta mau nerta embe kula hiji, kula ditarik kula hook. Cek nya teh ulah sok ngahalangan aing. Bating aing rezeki di dieu aing diciptakeun ku Gusti Allah teh kita ngadahar di mana bae ulah sok ngahalangan ulah harita lain hook ka embena heran mau bisa ngomong aji cakangnya kumaha aji jangan ngomong leuwih heran tibatan aing mah sakarang sakieu kadenge Gusti Allah ngomong aing mah nu leuwih heran tibatan aing tuh di kota Mekah aya ngaran Muhammad diangkat jadi nabi jadi rasul nyahueun kahareup datang ka kiamat nyahueun ke akhirat ge nyahoeun ka tukang datang ka nabi memehna ge nyahoeun cek Kanjeng Nabi sedekah mau sedekah di bener teh mau langsung eta pangangon teh coba pangdongengkeun didongengkeun ku Kangjeng memeh Kangjeng anu unir sakitu bae entas Kangjeng kitu langsung baca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah Kanjeng Nabi tangan deui maungna sasalaman gereja atuh sarua aja moal bejakeun atur salam ti Muhammad gitu nah lamun kitu mantep nah teh ngadatang ngangon deui saya deui mau hampura maung ulah diterkam emang kunaon atur salam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aing moal naon sebab aing ge iman ka Muhammad sama-sama iman mual sering ganggu sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Ya Allah ya Rabb mujizat Kanjeng Nabi ketika orang iman akur imana keyakinan akur mau mal ngaganggu. Ji kuari mah kieu bae ayeuna mah Mang Haji ka Lampung atur salam bae geus. Bejakeun mun aya maung atur salam gitu di Haji Dendi gitu. Asana beak kabeh. Tinggal ngaran doang aja nah. Nah iyalah pohara orang menghargai sireum bakal menghargai ka urang. Oh, beda. Kuari mah kieu, urang ngaganggu anak maung.
di Lampung, di Palembang, ganggu anak maung, lumpat orang ke Banten, tek cili datang ke di teangan bae ku mau. Di teangan goblok sia ngaganggu anak aing. Goblok sia ngaganggu anak aing. Maung bae galak-galakna maung ke anak nama tetep bae. Nyana moal gadahar jeung urusan kunaon ai jelema. Kunaon ai jelema anakna dibikeunan ka bos. Sikat bos. Itu siapa anak saya bos. Udah pokoknya yang penting kijang bos. Tolol bari mah. Anak. Hebatna maung. Udah nggak ganggu ke anak embe. Ai di prinsip moal aya masalah, tetapi ku urang diganggu anak embe. Embe neuleukeun bae. Teu daya teu upaya embe neangan kan nya ge. Neangan ngan kulantaran teu daya teu upaya apakah nya teu ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rob, abdi teh boga anak. Dedeh teuing anak abdinya abdi ka anak abdi diganggu ku jelema teh mending mun sesuai jeung aturan Gusti ya eta mah bangunna teh henteu Gusti eta mah penyiksaan bae ka anak abdi nyangakeun sadaya-daya abdi nu Gusti anak abdi nu Gusti disiksa ku hamba Gusti anu henteu boga naon kitu ngaranna kadedeh jeung kanya biadab nyangakeun tunggu tanggal naina. Tunggu tanggal mainnya. Ya Allah ya Rabbi ta, lu batak ya Karim. Hewan sarua jeung urang ngomong. Urang kan teu ngarti bae. Bahasa embe teh be. Eta teh bahasa embe teh isuk-isuk be. Apa hayang minum apa hayang dahar kan teh nyawa. Ya kan urang. Hayang naon ieu? Kulantaran teu ngarti. Haji Pedi bahkan goblok teu ngarti ku jana. Ditutupan dia na bandeng sia. Kahayang urang mah beres sanyatuan atuh coba ya nyatuan meureun. Coba ya nginum meureun. Lamun masih keneh embungeun keneh bae bere bikangna. Ye tah. Urang kan keur leutik besok kitu tah. Bikangna teh sok dicekelan we huluna tah. Kunaon lalakon keur leutik kos kitu nya. Tah iya kan embe-embean bae teh ngomong naon gitu mano ngomong naon ini sebenarnya teh bahasanya anak kan bahasanya anak urang mah nyaho bahasa kebot teh ciaher ciaher eta bae bahasa urang eta kan bahasanya anak urang lamun keur bareng jeung kebo aju urang keur Maluku berarti kan urang keur aya di alam kebo ciaher da urang sungut urang ka bawah ku alam nyana. Tahu baca campuran aja lo mama. Campuran jeung kebo atuh bahasa kebo keluar. Tuh, campuran jeung DPR bahasa korupsina pasti keluar. Keluar lah. Bata kudu campuranana jeung nu bener. Jalisil ulama. Awiz zuhada. Sok barengan ku maneh ulama, sok barengan ku maneh ahli zuhud. Habeh urang kabawak jeung kasinara. Sirbawi bagobain lauroma sirbagobain pasoba wahidatan aya uncal bersekawan ngarombong kan di hutan teh rombongan-rombongan orang yang ngarombong kan di hutan manuk bahara orang manuk peking teh sarombongan manuk maninin sarombongan manyar sarombongan bondol baheula makan sarombongan kita jadi baheula eta manuk rombongan gitu kan berarti eta alam teh masih kene damai teu pasalia baheula mah ya Allah ya Rabb neule urang manuk bondol bae sakali hiber 100 peking 1000 peking mah ngarombong manyar gitu kene ya Allah Karim ka manuk bincarung ngarombongan teh loba bincarung mah wallahu alam ngaran aslina mah saha meureun tah heueuh ngaranna ngan kanyahoanna mah bincarung bae ngaranna teh nyaho datang ka ayeuna eta ya Allah tatangkalan lah ya bintinu ngaran aslina wallahu alam tah meureun ngaran tatangkalan bintinu binna doang bincarung kayak gitu kene ari ngaran aslina teh nyaho Masya Allah tah eta ge kada 10 babin sarung mah ya Karim
tuh perukutut ya perukutut lima 10 ngarombong dikukur rombongan damai kene kuari mah adi jeung kakang geus embung ngarombong geus teu daek kuari geus teu daek ngarombong aya ngarombong teh dalam rangkaan untuk menempuh jahanam ngarombong sama geus kos kitu mah tapi kuari ge nu masih kene salaladar mah ngarombong gimana sih ngaji mun teu naik motor teu kempes motor aya naik ka mobil aing mayar tapi nya teu lah sakira kula mah neuk lempang wae ayo ulah sok sieun coba sok sieun henteu lah ieu mah aya buntutan kos kitu henteu teh mah keur ngomong bae sugan jadi kenyataan goblok tah rombongan uncal di leuweung rombongan sirba giba kemudian kurang dipanah kan manahna ka mana bae nu kena rombongan uncal 50 kurang dipanah nu mana bae nu kena jadi tadi maksud mubah berarti nu mana bae henteu mayan nu mana bae nu kenana nakeun kurang bismillahirrahmanirrahim nah salah sahijina jadi tarabaskeun ta matu nu mana bae nu kena asaba wahidatan halal sebab aya kosdu ieu kekuatan kosdu urang kuari maksud ngaji aya kosdu ngaji geus pokona mah maksud aing ngaji titik padahal barang datang ka dieu mah hes boga maksudna ngaji datang ka dieu hes teu boga dongeng nya mun ditanyakeun ku pamajikanna ka tadi ngaji naon arua kemari lain pembahasanan lah ulah sok nanyanakeun pembahasan gitu-gitu kan ngaji ya bab pepencitan jan anggeus puyang aing padahal hees cenah tapi kan kulantaran aya kosdu ngaji ganjaran meunang ye atuh geus bae datang ka dieu teu kudu ngadengekeun datang nyalanderep nyaho-nyaho geus salat zuhur kamarana jelema ieu ganjaran beunang aya kosduan boga kosdu eta mahal masyaallah ganjaran meunang urusan ngarti jeung teu ngarti mah teh lain urang sama urusan Allah dari kosdu da kan di urang mah ikhtiar ngaranna tapi lamun teu boga kosdu ka beneran doang jadi kosdu Laurmasil bayi-bayin lamun zaid ngabalang rombongan uncal teu ditangtukeun ka uncal nu mana ai he pasaba waidatan kena ka salah sahijina halal ya kos dua kuari rombongan uncal aya 20-30 diincer dipanah hiji ditangtukeun nu dihareup ya ku aing cap ai kena nu pangtukangna bukan nu diincer nu dihareup ai nu kena nu tukang tah eta halal apa haram sih wa in qasada wahidatan munzaid ngamaksud hiji nu hareup misalna fa asaba goeroha aya prakeuna kanu sejen boncit misalna pangtungtungna halal bes sebab aya kos dua eta gagah masyaallah walau goba wallahu a'lam وتسبيكنا أمانينا وتسبيكنا